Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pang beberapa mana Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra karangan apihnana para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mangga urang teraskeun ieu hanca dongeng judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Emut kene para mitra kanyisari nu bade di rogahala anu bade dipaksa pirusa ku Suhro jeung ngebokir harita teh nya. Teras ditulungan ku Jaka rancasan para wargi. Jaka teh nuju nganjang ka bumina Nyisari kitu nya. Bari sakalian ngampirkeun sareng para wargi sadaya nyaeta Nyi Ani Sikapinis muter teh para wargi nyaan sugana Sikapinis muter we sugana para wargi ampun deui teu kacaturkeun deui dina ieu dongeng atuh nusa urang jajaka nu katelas Sutamanggala nusa urang geus kolot namung katingalina teh ngora bae anu katelah Nyi Anis teu kagambarkeun dina ieu carita saterasna tangtos engke baris kagambar deui kangge sementawisna urang simpen bae urang teuneun dihandeuleun sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot tinggalkeun memang para mitra dua manusia nuker karanjingan ku setan ida jilatnatullah. Mangga urang teraskeun ieu dongeng anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang bade ngadongengkeun perkawis nu aya patula patalina sareng hiji rampog anu kakoncara ka mana-mana. Ieu bega anu katelah sirabok para wargi sadaya. Tukang bobok, tukang tarok, tukang para wargi sadaya nampilingan cenah jelema-jelema anu tara kapok kitu sirabok teh. Sedang sirabok harita si horeng manehna keur saranga serengeh we seuri kulantaran manehna nyekel hiji pusaka nu katelah para wargi pusaka batu karang anu katelah nyata tongkat batu karang. Akhirna kapipoga ku aing ieu pusaka anu kasohor ka mana-mana. Teu nyahoeun harita aya budak ngora nu tarung nyekel ieu pakarang bari harita tarung jeung aki-aki si kasebelan ta si aki mandra ku aing diintip-intip aing harita bisa ngintip manehna nu keur tarung waktu si jajaka kapiuhan sameme datang awewe aing ge nyaho si Anis teh si Kapinis muter wah geus pasti we eta jajaka dilalap ku si Anis mah da kitu eta mah sugan masih borokokok mikang na we aing si borokokok jagona tapi sangeup ngahiji jeung si kasebelan licik coba eta mah aduh aing nu untung barang harita senjatana lesot ku aing kaburu si kilati paling tidinya ayeuna dicepeng ku aing bakal ngawasa dunya nyepeng ieu pakarang nu katelahnya eta tongkat batu karang ciing ku aing urang cabut seret harita tongkat batu karang dicabut jerona keris luk tilu para mitra si horeng si mana horeng memang bener waktu harita Sutamanggala tarung jeung Aki Mandra tarung anggeus-anggeussan barang Sutamanggala ngaluarkeun senjata teu ampuh eta senjata lantaran can kataeka da ceuk ujaring carita senjata eta kudu dipuasaan heula sangkan bisa ngamilik eta senjata kudu dipuasaan teu samarangan jelema bisa ngagunakeunana mun dina komputer mah meureun para mitra sadaya ieu kedang password sisa jari jaman ayeuna mah kitu nya para wargi kedang password komputer sakitu hebat nah itu bisa makena moal bisa tuh kudu make passwordnya ngelempetkeun teh jadi naon teh kangge ngoperasikeun teh kitu sigana ieu ge senjata anu namina tongkat batu karang ge kitu para mitra kedah dipuasaan heula cenah jaman baheula
sileng nyambungnya nyambung media emut-emut naon teh dongeng-dongeng kapungkur sareng kaayaan ayeuna lamun disambung-sambung menyambung para mitra namun ngangmuki ieu silib nganggona silib wae atanapi naon teh hiji paribasa atanapi naon teh disalengorkeun kana naon kitu nya deui geus sami we kitu tah. Jangan senjata nu namina tongkat batu karang teu sagawayah jalmi nu tiasa ngagunakeunana. Kitu di antawisna para mitra mangga urang teraskeun itu ieu mah intermezzo we teh nya. Ada ulah dari teuing atuh ngabandungan dongeng teh. Mang Jaya ge ngadongengna ulah dari teuing. Capek para wargi gitu. Teuing ieu mah salse ngadongengna. Aduh, jadi teu karaos capek teh para wargi. Jadi kitu tadi antawisna jentennya urang midamal hiji padamelan teh kudu bari resep. Lamun eta padamelan dipidamel ku urang bari teu resep. Aduh, tungtungna teh capek we nu aya teh para wargi nu mah urang midamal hiji padamelan sangka eta padamelan dipikaresep heula ku urang. Urang kedah naon teh miwanoh kana eta padamelan sangkan eta padamelan teu nimulkeun kacape anu luar biasa pikeun urang. Kitu para mitra. Kitu cenah. Ye cariosan para ahli teh lain nu disebatkeun ku Mang Jaya sanes Mang Jaya ge kenging mulungan atuh tinu sanes atina buku-buku tina naon we atuh tina cariosan sareng sajabina di pulungan para mitra. Jadi cenah migawe pagawean teh urang teh kudu resep heula kudu micinta heula kana eta pagawean. Nah, lamun di mana urang geus micinta kana pagawean eta dipicinta ku urang moal ripuh teuing dina migawena oge. Kitu para mitra. Si horeng koncina mah cinta ceuk ada. Koncina mah cinta para mitra sagala rupi ge memang leres. Urang teh kedah atuh miwano, kedah atuh para wargi sadaya sangkan urang teh leres-leres micinta kana eta padamelan. Mangga. Ya. Sok loba mengkona cenah ngadongeng teh. Aduh teu karaos memang para wargi ngobrol ngaleur ngidur terang-terang waktu nasib tapi masih panjang ayeuna teh acan masih panjang masih kene panjang waktos para wargi mangga urang teraskeun ngadongengkeun perkara sirabok. Harita sirabok bari jeung seuring ngagak-gak tanda anu suka manehna aya di hiji patempatan anu memang para mitra ngawasa pasir kumeli sedeng daerah pasir kumeli di kawasa kumanehanana sing saha nu ngaliwat ka eta patempatan kudu mere upeti lamun henteu geus tangtu bae kana jiwana diancam kitu diantarana laku lampana sirabok. Ari sirabok teh gegedugna eta garampo gerot ngabogaan anak buah diantarana si Suhro jeung si Bokir. Barang harita sirabok keur seuri cacakakakan bari ningalian eta pakarang anu disebut cenah tongkat batu karang barang dicabut eusina luk tilu keris teh bari sret diasupkeun deui tuluy dicepeng para mitra ku leungeun kenca atuh para wargi leungeun katuhu nyekel pa ieu perahna leungeun kenca nyekel parbah sarangkana. Geus kitu dicecekel ku manehna eta senjata nu disebut tongkat batu karang. Keur kitu kurunyung si Suhro jeung si Bokir atuh harita teh para wargi masih keneh ludang ledong ku getih ngan getihna geus garing dina beungeutna barang ningali anak buahna kitu reuas luar biasa sirabok. Walakadalah kunaon sia ro kir kunaon ari sia eta beungeut jadi kitu euy. Bo cilaka buah-buah sia ha eta beungeut malalekat kitu. Coba tiwas 70 sia can modar sia geus disebut tiwas. Naon sababna sia jadi kitu ha? Pecakeun ka dewe. Aya nu wani-wani ngalawan sia apa kumaha? Aduh tiwas mah nu mawa aduh. Keun ge urang jelaskeun heula mah. Sia rek ieu si beungeut heula mah. Tor sia si beungeut heula deuleu. Lamun geus si beungeut sia datang ka dewe ka dieu. Tuanana dewe kaya ngadenge naon sababna pangailaing jadi kitu. Eta beungeut jadi ruksa kitu deuleu. Sok gancang sia geus si beungeut.
Kitu para wargi sadaya parentahna Sirabok kasih Suhro jeung kasih Bokir sangkan cenah sari beungeut heula sangkan bersih heula katingali mana anu tatuna engke lamun anu tatuna bakal diubaran ku Sirabok da Sirabok teh atuh dina ngubaran ahli manehna ge ngan hanya kalwe boga ilmu panemu jampe pamake lain dipake kana bener sabalikna dipake kana jalan anu salah anu memang dilarang ku agama jeung dari gama tungtungna manehna ge kalan-kalan dijadikeuna hiji udagan malah maparamitra loba pihak pamarentah walana oge anu mere hadiah lamun Sirabok beunang rengse atuh Suhro jeung Bokir sari beungeut tuluy manehna nyamperkeun deui kanu jadi guruna nyaeta pimpinan rampog Sirabok teh anu ngawasa di Pasir Kumeli harita tuluy atuh Suhro nyamperkeun wah ieu bah ceuli kuring mah aduh ampun tinggi hampir rumpung abah kumaha dedengian ceuli sia rek rumpung sia Suhro sakalian sumpungkeun we deuleu teu make ceuli deuleu padu bisa ngadenge we wah teu pantes we bah tu jelema weh ceelian mah duh aduh ganti sia ku ceuli kelenci me panjang deuleu ya kadeu harita Sirabok ngageroana ka Suhro nyamperkeun tuluy harita kene Sirabok ningali ceulikna anu jadi anak buahna waduh kurang ajar ieu mah penghinaan sia bising teh nyaho penghinaan sia nyumpungkeun ngan saeutik sia kasabalan ieu berarti penghinaan ngaranna cing ku aing urang ubadan harita kene dicepeng para mitra pada bah ceulina puguh we si Suhro meninggal jerete bakat ku nyeri meureun aduh mah nyeri mah jedog sia untung jura nyeri di ubaran ku aing deuleu geus kitu para mitra pel atuh dampaleungeuna bah harita Sirabok diasupkeun kana lak-lakanana Sirabok geus kitu manehanana tuluy niup eta dampaleungeun geus punten sanes dampaleungeun para mitra inung leungeun maksudna nyeup ita inung leungeun geus kitu tuluy atuh inung leungeun teh diantalkeun kana ceuli si Suhro teh dipapai ti luhur nepi ka handap geus kitu tuluy ditiup harita ku Sirabok wah waras ya waras aduh nyahan bah geuning ya wah teu karasa ceuk aing kumaha sia Bokir ka dieu ya wah duh bah ampun bah ieu irung bah duh mai bah irung jadi kieu tatu meureun bah oh sarua di euy penghinaan ieu atuh penghinaan dalamun lain penghinaan disopak irung sia sabeureun nepi ka beak deuleu atawa beungeut sia disopak ieu mah penghinaan ngaranna sia Bokir ka dieu sia diubaran ku aing jiga tadi teu loba catur atuh jiga tadi diubaran geus kitu mah atuh nu atatu teh ayeuna mah geus garing malah malita mah henteu ngan aya tapakna we mode irung si Bokir para mitra sadaya rada kiwed saeutik ceuli si Suhro ge nya kitu kene rada kiwed teu jadi masalah lantaran nu penting mah teu karasa nyeri barang geus beres atuh ngubaran anak buahna harita Sirabok nanya ka si Suhro jeung Bokir kumaha mimitina si lain bisa kieu euy Suhro Bokir tegablega rahasia ku aing diwarah ilmu panemu jampe pamake ngalawan musuh jika kumaha sia nepi ka kitu ha nah dirempu ku ratusan jalma nah diruhurup ku ribuan jalma atawa kumaha cing sek siang ngomong ka dewek deuleu caritakeun sabalakana ulah aya nu didingding clear di sinang siloka deuleu matak bah ayeuna ge kuring rek nyarita ka abah teh perkara nu patula patali jeung diri kuring mimitina kumaha ai mimitina mah nya kitu teh we kuring teh keur leuleumpangan harita teh jeung si Bokir maksudna mah nya eta we ngayakeun eta nyeko maksudna mah ka daerah-daerah nu bisa dipake ieu anu begal urang atawa ngarampok itu tujuan kuring teh da nyeko we harita ge kaum ngalemur disen nyeko teh saha nu pangbeungharan di dinya malah kuring ngomong semenang haji ya menang hi info
Bedagin boy lain. Di mana tah di lemur Cinirunya ayo Haji Irsad dinya teh. Wah, beunghar bah. Wah, sugan mah luar biasa we bisa ka haji zaman ayeuna mah. Wah tuh lain enteng-enteng. Mangkaning meni bulan-bulan cenah kaji lagi. Malah ditu lagi pak ieu pak onta cenah. Tah itu teh jelema beunghar bah. Kakayaanana loba. Tah lamun eta dipake sasaran ku urang, minangka jadi target operasi urang bari hasil bah. Ngarti aing ge. Aing ge ngarti. Naon sababna sia bisa sumpung irung jeung bisa rompal ceuli deuleu ha? Cing sok caritakeun ka dewe. Nah waktu sia keur nyeko menang naon, mangih naon pangna eta kajadian kitu. Nah sia kurang hati-hati. Nah sia nyeun pucuk tigirang jeung urang lemur Ciniru, nepi ka sia jadi kitu. Cing sok caritakeun ka dewek. Pokona belak-belakan ka dewek mah. Sangkan dewek gancang arti, sangkan cewek bisa mecahkeun ieu masalah, sangkan dewek gancang bertindak. Kitu si Rabok para wargi sadaya tegas pisan kanu jadi anak buahna. Harita para mitra sadaya atuh si Rabok hayang meunang katerangan ti anak buahna anu katelah si Suhro jeung si Bokir. Naon sababna pangna kajadian kitu? Ari Suhro pinter pisan, manehna teu nerangkeun yen manehna harita keur ngaguna sita kahormatan hiji wanoja nu katelah nyisari. Teu didongengkeun soal eta mah. Tapi eta teh tungtung nama si Suhro jeung Bokir ngabohong bari manehna silih keletan. Atuh dina ngobrolna tuluy Suhro nyarita kieu. Matak mah sabada kuring tas ti Cinirunya menang katerangan tah ngeunaan Haji Irsad teh. Tadinya kuring balik maksud mana atuh dituang-tuang dipegata budak jajaka si kasebelan teh. Budak jajaka. Nya budak jajaka bah. Aduh jojo nyarita kieu we ka kuring teh. Iya cenah yo. Anak buah si Rabok teh tukang bobok, tukang tarok, tukang ieu nyingkap-nyingkapkeun anrok cenah kitu. Badis we cenah kitu. Dasar teng manuk teng anak meraku kuncungan. Guruna kitu, kapalana kitu, atuh can anak buahna ge pasti kana kitu. Jok kitu we teh si kasebelan teh. Budak ngora teh ka kuring duaan teh bah. Geus kitu kumaha? Geus kitu mah nah kuring teh nafsu we luar biasa tuh nafsuna. Meni asa kumaha poa meni asa dieu we. Dieu naon teh dicoga ado kudak setapak mun kitu. Nah harita tuluy we tarung we antara kuringa jeung manehna teh. Nah kakarege tarung atuh harita teh tuluy we no bereg teh anak buah ayo. Babaturanana bae kana tujuanana tuh ngariung. Oh ditingkar kuringnya tapi pepeakan kuring harita teh. Ceuk paribasana kari kumangke we. Toh pati jiwaraga ceuk paribasana. Lali kana pati pokona malah nu penting bisa ngabasmi eta jelema-jelema nu aya di dinya. Tah aya duaan ruksak mah nepi ka teu bisa udang deui. Sigana mah beunang tapi bitisna ku kuring dituar we bitisna ngarumpoyuk atuh langsung. Sedang waktu kuringnya tarung tungtungan dirempung kulimaan nya teu bisa mangapulia harita teh kuring. Oh tuh harita teh beunang da ieu ceuli. Sedang ieu ya Bokir beunang irungnya boirnya. Nya bah bener bah. Sakumaha keterangan si Suhro teh bener kabeh bah kabeh ge. Bahwa nu dibuat teh kitu kayanana. Kurang ajar sia urang mana cenah. Ayeuna mau kurang nama nyebutkeun nama cenah urang eta Padepokan Panyingkiran. Padepokan Panyingkiran. Nya bah ngomong nama. Urang majarkeun teh kieu. Da ieu anak buahna sok datangkeun cenah tah bubuyutna sakalian lah. Urang tarok cenah kitu. Ngomongna teh. Kurang ajar sia. Mun kitu Padepokan Panyingkiran si Suhun. Wani-wani nyeun pucuk tigirang sia jeung aing. Musik-musik ulah mani ngejat-ngejat macan turu sia Suhun. Ulah sama taniaya. Aing si Rabok moal cicingeun deuleu. Kurang ajar sia. Rasakeun pambalasan ti aing deuleu. Geus kitu kumaha? Geus kitu mah kuring teh kabur we bah. Kitu we barang kuring rek ini teh tetep manehna ceceleweungan. Datangkeun guru sia cenah kitu. Rek dieu cenah tah si Rabok guru sia rek dipolka sakalian didukulan. Me ulah Rabok teuing cenah kitu. Nya
aing bener-bener asa dicogado ku jelema-jelema anak buah si Suhud. Rasakeun sia Suhud, aing nyeri hate luar biasa nyeri hatena. Aing baris diacak-acak padepokan panyingkiran. Sia teh nyaho aing nempuan dia naon ieu. Aya senjata naon? Loh, senjata naon teh, Bang? Geuning teh rokrak, tapi juga tina batu. Sia mau kan nyaho deuleu. Ieu nu disebut nyaeta senjata anu katelah tongkat batu karang. Malah euy mun teu maneh nyaho sia deuleu. Ye batur dewek malah lain batur deui kasebut leuwih leuwir ti dewek. Ye lanceuk dewek nyaeta lanceuk sapaguruan. Anu katelah nyaeta si gagak hitam dea euy. Dah pokona bah murja mautna teh ku ieu pakaran. Da ieu nu matak oge. Naon sababna pakarang harita aya di hiji budak ngora. Oh iya bah, menangna kumaha? Kieu da ieu. Parabat harita para mitra si Rabok ngadongengkeun perkara nu aya patula patali jeung manggihna pakarang teh. Sedang Suhro jeung Bokir ngan ukur silih pelong da budak ngora nu tadi panggih jeung manehna mah anu memang waktu harita nulungan hiji awewe teu mawa pakarang model kitu. Nah budak ngora nu mana atuh nu dimaksud kudu jadi guruna? Teu ieu jadi pikiran pikeun si Suhro jeung si Bokir mah. Atuh manehna tetep manehanana atuh laporan kanu jadi guruna teh kitu nu dimaksud eueuh deui iwa di guruna kasebet hatena. Malah langsung ngajorang ka hiji patempatan nu disebut padepokan panyingkiran. Naon sababna Suhro harita nyarita kitu? Waktu pangi tarung jeung nunulungan awewe nurek di gunasita ku manehna. Lantaran aya gambaran dina gerakan-gerakanana jeung deui dina deui make sarungna eta aja budak ngora teh jeung ngade masiga-siga ti padepokan panyingkiran. Beda dina tanda-tandana, dina jurusna ge kagambar jurus padepokan panyingkiran mah nu matak geus tegue pamikirna Suhro jeung Bokir. Yen anu ngamnulungan nyisari nunulungan atuh nu geulis teh anu rek ampir pisan digadabah kahormatan kumanehanana hiji budak ngora nu asalna ti padepokan panyingkiran. Nu matak kulantaran keheul teh ka budak ngora nu disebut Jaka teu nyahoeun ngaranna manehna mah. Nya tungtungna para mitra sadaya disakompet daunkeun we diteumleuhkeun nyaeta ka pagurona nu disebut padepokan panyingkiran teh. Anu mulia euker si Rabok teh jelema nu babari ngulit bawang, jelema nu babari ambek. Aya paribasa kasebut sahaok kadua gaplok, tukang bobok tukang tarok teh lain bobodoan. Kari-kari ayeuna disuluh pancaran kudua anak buahna nu katelah Suhro jeung Bokir. Euker mah euker atuh si Rabok teh keheuleunaker ka padepokan panyingkiran anu dipingpin ku Mama Suhud. Lantaran padepokan panyingkiran saolah-olah anu sok ngahalangan kana paniatan manehanana. Da ieu nu jadi sabab musababna. Jadi jigana wae dendam anu aya dina hate si Rabok ka Mama Suhud teh beuki ngagedur sabara disuluh pancaran ku anak buahna nu katelah si Suhro jeung Bokir. Kumaha saterusna? Harita para wargi sadaya atuh si Rabok tuluy nyarita. Ayeuna kieu euy. Ayeuna urang langsung we ka ditu. Urang langsung nyerang sia. Nyaeta ka tempatna si Suhud di padepokan panyingkiran. Sia ngilu. Suhro Bokir sia ngilu ayeuna mah. Tah, jadi bareng jeung dewek tiluan ge cukup. Teu kudu mau batur loba, keun batur loba mah antep we sina di dieu. Kutiluan cukup ku dewek rek diawut-awut. Komo kieu dewek geus nyekel hiji pakarang nu kacida saktina.
sakti mandraguna nya pakarang geus kawentar kacana pria kacang paring angin-angin singsa nu ngaboga di pakarang baris ngaraja dunya di negara ieu di ngaraja dunya nyaeta dina urusan kadugalan urusan persilatan kabeh mulai nu nantingan ka jalema nu nyekel ieu pakarang nu disebut tongkat batu karang mata kayu urang biang ayeuna kene urang irit ngacora ka Sisuhun di padepokan panyigiran kocapkeun para wargi sadaya sirabok harita barang maneh narek init manehna ngahulang heula ha kieu inoi ilaing ulang hilu dewek we inu ini corangan silaing uruskeun di dieu suro bokir silaing ulang hilu dewek nu ini tangga didu keun urusan Sisuhun wah sakebeul jeung bajuna ku dewek ditigas nyai na ku dewek terus terang euy dewek meni asa disebit ieu ku kasebelan eta anak buahna Sisuhun geus nangtang kitu ka dewek lumatak ilaing tungguan di dieu nya ya ari keur kuring mah nya tungguan bah tina naon kuring nungguan di dieu tapi ulah lila bah wah atuh ya begitu dewek geus beres ngurus Sisuhun dewek pasti balik deui tungguan euy ya bah harita keneh gedig jatuh para mitra sirabok mah ngagedig lempang bangun anu rusuh naker mapai jalan lamping nyaeta ti pasir kumeli teh maksudna rek ngajorag Mama Suhun sabab nurutkeun beja ti si Suro jeung si Bokir yen Mama Suhun teh cenah geus nangtang gelut ka dirina kitu nu matak oge dasar jelema kasasarnya lampah hatunya para wargi harita teh disundut komo beuki panas teh disundut ge sok diteangan we pipanaseun teh atuh harita ge para wargi sadaya anu maksud nama manehna ngajorag teh manehna rek ngadu jago sakalian rumasa asa aing jago teh deungeun padahal teu sadar hirup jelema teh teu langgeng kudu manggih apesna caleuheung lamun keur ninggang di jaya bae pokona bodoh katotoloyoh ge moal ripuh-ripuh teuing tapi lamun keur apes jawara kahot oge katingang pangpung bisa-bisa tuluy paeh atuh leuwih entengna jawara kahot bisa pencak bisa silat bisa ngalugat legot musuh barang nincak cangkang cau tuluy ngagolosor kedebut atuh manehna ti jengkang bari sirahna ngageledag kana batu geus pasti tiwas sapada harita nu matak para mitra jelema mah ngan sakitu aya paribasa leutik ringkang gede bugang ulah ahan teuing yen aing jago ulah agul ku payung butut lantaran nu boga gagah angin nu maha kawasa Allah nu maha kawasa Allah azza wa jalla harita para mitra sadaya harita teh tuluy atuh nu disebut sirabok teh manehanana ngagrentes jero hatena kurang ajar sia Suhun wani sia nangtang ka aing heuh teu nyaho sia ayeuna senjata pusaka anu ngaran tongkat batu karang aya di tangan aing pakarang nu moal aya duana di satong kebing langit satanggara king jagat singsa nu nyepeng ieu pakarang baris ngaraja dunya baris ngawasa dunya kadugalan nu aya di tatar ieu rasakeun sia dicaremkeun si anak buah sia deuleu Suhun rasakeun deuleu rasakeun kitu para mitra sadaya ceuk rentes hatena sirabok boga kapastian yen sirabok baris unggul dina ngoning ngalawan Mama Suhun numatak manehna nguntup huyuk bongan eta cenah boga senjata anu katelah tongkat batu karang padahal tongkat batu karang teh dipibogana teh ku Mama Suhun teu nyahoan sirabok manepi ka palabadinya kanyaho manehna mah beunang ngarebut we ti budak jajaka teh nu waktu harita tarung jeung Aki Mandra dan kulantaran Aki Mandra eleh kesit nya tungtungna ampir teu katitenan ku mata eta senjata bisa disabet ku anu kasebut sirabok para wargi anu mulia beak jalan lamping nulung kawing harita teh mudun ka lembur terus mapai jalan anu berasna teh
nyaeta ka kampung benda reg manehna ngarandeg napa senang ngahega panon buringas bari rarat-reret ka kenca ka katuhu rupa manehna keur neangan jelema rek menta cai bawaning hanaang gerek hanaang kumaha atuh lumpat sakitu jauhna lalampahan ti pasir kumeli nepi ka eta kampung benda teh lain sakedeung-sakedeung malah turun atuh pasir unggah pasir ceuk paribasana mubuhan manehanana geus biasa dina ngoninga milampah eta pagawean teh dianggap enteng tapi ai kesang mah tetep we ngagarajag saluruh awakna saluareun awakna kulantaran manehna hayang nginum teu mangicai atuh kabeneran teh aya aki-aki balik nyadap ngagandong lodong nu pinuh ku lahang eta lahang teh cenah titahan ti dununganana ningali kaayaan kitu puguh we atuh ngagak-gak seuri harita teh si Rabo dadalan keur alus wisit ye no aing hayang boga senjata nyaho-nyaho boga ayeuna aing hayang nginum dadalan wisit nu alus nyaho-nyaho aya nu mawalahan dasar keur hade ieu keur hade aing ye wisit aing keur aya dina jaya aing baris meunang ngalawan si Suhun rasakeun si Suhun tapi aing hayang nginum heula ieu hanaang aing ye kabeneran hai tukang nyadap cing dewek minta sabatok mah euy teu kuat aya nginum ieu aduh mending hanaang kieu halabam ceuk si Rabo ka bari nyampeurkeun aduh hapunten we subuhun sing hawatos we atuh bapa ka abdi semua sanes abdi ngoretkeun mung nya kitu teh we ieu teh ieu lahang teh kanggo nu kagunganana sumuhun upami katingalieun sina kirang atuh tada teuing we atuh sumuhun di sim abdi tadi seuselan sing hawatos we ka di sim abdi kaulan aduh sing hawatos sumuhun sawios hoyong lahang mangkewe abdi bade ngaladeui nyamung nu ieu mah teu tiasa sungguh teu tiasa nu ieu mah bade disetorkeun heula ka dunungan margi nuju ngantosan dununganna oge tembal aki-aki atuh para mitra sadaya bari semu anu unur-unuran lantaran manehna nyaho yen keur disanghareupan teh jelema tukang sahao kadua gaplok tukang sahao kadua bedog tukang bobok, tukang tarok para mitra sadaya pade ge kabeh geus nyaho eta jelema teh anu unina model kitu nu katelah si Rabok teh tapi manehanana tetep we nyarita tenang naker bari somea si aki-aki teh ngadenge omongan si aki-aki kitu puguh we si Rabok meni asa dihalangan pamaksudanana eukeur mah eukeur manehna teh paling ngewa ka jalma nu ngahalangan pamaksudanana da pangrasana mah sing sakur kahayang manehna kudu dicumponan sing sakur kahayang manehna kudu dilaksanakeun nu matak harita barang si aki-aki nyarita kitu anak gantawang teh harita si Rabok nyarita leuwih tari kumaha dedengian dewek teu meunang nginum eta lahang bener si lain kitu ha kurang ngajar sia ngomongna bari leungeun mah geus anya susur sasar mawa perah bedog anu diselapkeun teh dina beubeurna atuh dinu hiji deui mah para mitra sadaya senjata anu disebut tongkat batu karang teh diselapkeun oge dina beubeurna beulah katuhu sedangkeun ai bedog anu manehna dina beubeur beulah kenca kurang ngajar sia nah si lain geus teu betah hirup di dunya nepi ka ilain kudu ngomong kitu ka dewek si lain hayang dianterkeun ku dewek ka akhirat si lain berarti geus teu betah hirup di dunya urang ngajar sia pila kadar aing menta sabatok komun kabehanana deuleu sambungna bari mesat bedog si aki para wargi ningali galagat kitu manehanana ge atuh reuwas luar biasa lantaran lamun seug kajadian meureun manehna teh kudu tiwas
numatak barang nempo atuh si harita teh para mitra si Rabok gitu. Si Rabok ngalugas bedogna para wargi teu loba catur ngan bruk lodong lahang teh harita dibebetkeun geus teu inget dibu naon-naon deui. Berengbeng we si Aki lumpat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarud catang dirumpak teh lain bobodohan. Reka bada si Aki-aki jika congcorang mulus. Harita para mitra sadaya atuh kontan harita kene si Rabok nafsu anu lainna heureuyat ngan beulewer para mitra sadaya bedogna dibaledogkeun meni nyerepet aning jamparing leupas tina gondewana cerep aluh keuna pisan para mitra kana tonggong si Aki teh meni manggang bruk we rubuh gulang-guling guyang getih. Karasa sia ku tangkurak sia deuleu. Coba lamun tadi sia mere lahang ka dewek moal dipodaran ku dewek deuleu. Kitu jadina jelema anu memang mumpang kana kayang dewek. Nah, kurang ajar sia. Jika separasi Rabok teh bari nyamr lodong anu geus ngagolera anu ampir kosong kulantaran namru harita teh untung we aya kene atuh geus kitu meleguk we diinum di doktor tina lodongna meni jongjonaker geus seubeuh mah gebro we lodong ditinggangkeun kana tonggong Aki-aki teh nu geus palastra mulih ka jati mulang ka asal eueuh nyawaan kodongkang manehanana kana bedog nu nancep dina tonggong si Aki teh tuluy dicabut. Kurang ajar sia. Kitu para mitra kelakuan jelema anu memang jauh tina agama mah para wargi. Maehan batur teh saenakna we, sangeunahna nya para mitra. Teu terang eta teh perbuatan anu dosa kacida ageungna. Urusan nyawa make ikut campur para wargi. Da ieu jalma nu jauh kana agama mah. Mugi-mugi we urang mah para mitra ditebihkeun tina model kieu teh nya. Mugi-mugi we urang mah diraksa di jaring ku nu maha kawasa, sangkan salamina di tangtayungan, atuh para mitra sadaya ditebihkeun tina godaan setan kitu para wargi. Ieu teh gogodana setan. Margi setan mah atuh dah tingku ciwas we kana ceuli si Rabok teh atuh. Atuh dah setan mah yang boga batur engke di neraka cenah. Nu matak tuluy we si Rabok teh diganggu. Di keeta we diharewosan ku setan sangkan migawe pagawean-pagawean anu ingkar tina agama jeung dari gama. Kitu para mitra mangga dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Saha atuh Jawara Batu Karang teh para mitra? Nah anu nyekel eta tongkat batu karang atana pisaha. Mangga urang teraskeun deui. Ayeuna nu nyekel tongkat batu karang si Rabok atuh. Bobo anjeuna Jawara Batu Karang beja mangga urang lajengkeun. Para mitra anu mulya atuh harita teh bari jeung geus kitu ngalamot getih anu nyangsang dina seseukeut bedog. Geus kitu para wargi sadaya punten. Geus seubeuh mah atuh gebro we. Lodong ditinggangkeun kana tonggong si Aki teh anu geus palastra eueuh nyawaan. Kodongkang manehna kana bedog anu nancep kana tonggong si Aki teh tuluy dicabut. Kituna bari ngalamot getih anu nyangsang dina seseukeut bedog. Geus bersih mah terus diasupkeun deui kana sarangkana. Giding para mitra si Rabok harita teh init deui. Teu nolih kana layon harita teh. Dasar jelema telenges. Atuh taya ras-rasan, jauh kana agama, teu nyaho dibatal haram. Anu para mitra sadaya nu jago ngaraja dewek teh sanyana. Asa aing uyah kidul aing pangjagona agul ku payung butut para mitra padahal lamun dikeresakeun ku nu maha kawasa anjeunna kudu apes mah apes we. Para wargi liwat kampung benda manehna lumpat deui maksudna mah hayang ganjang-ganjang anyog kanu dituju. Wanci haneut moyan manehna nyelang reureuh heula dina batu gede sisi jalan. Panon buringas bari luak lieu kasakuriring bungking eta patempatan. Atuh pang-pang nama manehna bising aya si kusi wulu-wulu mau ngamuk gajah mata
manehna tetap carincing page kancing saring set page ikat barang ngareret kalebak breh manehna didinya nempok jiga-jiga aya awewe nu ngagupayan ka manehanana. Waduh dasar rezeki nomplok yeuh cek rentes hatena atuh para mitra barang ningali awewe nu ngagupayan mah majarkeun teh cenah rezeki nomplok. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng puguh we harita sirabok bunga amarwata suta bunga kagiri-giri ningali aya awewe ngagupayan manehna ngagerendeng jero hatena dadalan aing keur alus wisit aduh geus sabulan aing teu pangijeng bikang yeuh kahayang geus ayeuna tungtung irung sakedeung deui aing baris laksana dagoan geulis geus kitu para mitra sadaya atuh manehanana gagancangan nuturun tuturubun lompat ka lebak dasar mata karanyang para mitra sadaya nyaan sabenerna mah lain awewe tapi bebegig teteh di huma kata baku angin disangka nama awewe ngagupayan. Atuh puguh we meni asa dibobodo padahal atuh manehna anu boholo-boloho belegug bodo ka totoloyo tai ka hulu-hulu para mitra ceuk paribasana cenah kitu para wargi sadaya siga udang we tai ka hulu-hulu cenah kitu jiga simet para mitra sadaya tai ka beheung-beheung cenah kitu para wargi dasar dadalan jelema bodo belegug luar biasa malah harita ge para wargi tuluy atuh manehanana nyarita jarolah sia dasar si konyok penyana aing mah heueuh we ambe we bodo aing geus bunga ieu nya heuh nafsu aing geus dina tungtung irung ieu aduh kari-kari bebegig huma si kasebelaan sia langsung para mitra teu antaparah keplas eta bebegig teh dicacag ku manehanana dicacag di walang-walang ceuk paribasana dicik-cik dikunyit-kunyit maksudna mah ngalampiaskeun hawa nafsuna kana eta bebegig puguh we dasar ngaranna ge bebegig atuh teu bisa gerak teu bisa naon dicacag ge cicing we dicacag di walang-walang disik-sik dikunyit-kunyit teh cicing we bebegig teh teu bisa gerak pisan. Atuh para mitraan anu mulia keur hantem manehanana nyacagan bebegig ngong teh aya sora tukanginana harita para wargi sadaya aya sora anu ngakadenge ih naon salahna eta bebegig teh ujang bet dicacak kitu olo-olo meuni amuradu padahal mah dihaja eta teh maksudna mah keur eta nyingsieunan manuk mata keur dipasang oge kari-kari ku si ujang make dicacag naon salahna mun kitu eta bebegig boga dosa meunang rek dicacag di walang-walang disik-sik dikunyit-kunyit oge sedengkeun apane eta teh bebegig teh teu boga dosa si horeng para mitra sadaya atuh harita teh anu nyarita teh aki-aki harita teh para mitra keur tunggu huma keur kitu atuh kurunyung datang nini nage nyampeurkeun eueuh nya we aki itu bebegig geuning dicacag ku jalma anu kakara datang nanaon jalma teh nya yah teu nyaraho teuing kami mah teu puguh teu gugur teu angin ujung-ujung nyacagan bebegig we oh nya naon jalma teh teu puguh teh aya wae kami masa teu ngalalargi teuing heueuh kami ge nya kitu teu ngarti nih aya jelema anyar pinanggih do nyacagan bebegig wah teu perlu nyaho sia nini peot aki peot ngecedog we sia bising ieu bedog nyasab geura ieu lamun bedog nyasab nasib ilaing duaan sarua jeung di bebegig
Disasaku kami dicacang di walang-walang, disiksik di kunyit-kunyit. Lumatak montong ngomong, montong cacablok, montongnya capek dulu. Cek si para mitra atuh harita teh memang atuh para wargi si rabok para wargi sadaya nafsu luar biasa, nafsu anu ngagugudug amarah teu kawadahan. Kulantaran meuni asa nyaan harita teh siga awewe nu gugupai, da atuh ai disampeurkeun bebegig huma. Barang ngadenge para wargi sadaya harita teh atuh eta si rabok nyarita kitu bari jeung nafsu, tur asa era we da ibat aya jelema ngaroga hala bebegig nu teu daya teu upaya. Oh regening kalah kacarekan kan ini aki. Walaupun baik antep ya teu naon-naon nyarekan mah da moal bohak ieu. Tema si aki para mitra sadaya atuh harita si Nini ngomong na teu kebat kaburu disentak manten harita teh aku si rabok. Eureun sia ngabacok teh kunyuk peot sia. Bising ku aing dicaca geura sia ku aing. Sakalian tulangna ku aing disop sia deuleu. Ngomong na kitu teh bari jeung ngaheumatkeun bedog kana lebah atuh ka si Nini teh. Ngan oro kaya para mitra si Nini oge atuh lain jalma sakatiga. Dina ulin silat si aki mah tenang we manehna mah tungkul. Ningali si Nini gerak teh para mitra, gancang manehna nyingcet si Nini bari ngabura kuluah. Atuh beungeut si rabok karita lamokot aku luah beureum teh. Para mitra anu mulya saha eta Nini jeung aki-aki nu aya di dinya teh para wargi. Si horeng Nini aki huma eta teh katelahna teh. Nini huma jeung aki huma aya di eta patempatan manehna nyaung-nyaung we di huma. Bari nungguan pare huma manehna mah. Da kitu pangaboganangan saukur sakitu. Jadi para mitra manehna mah henteu cicing di lembur ngariung jeung batur, tapi nyaung-nyaung di dinya duaan we. Kahilir kagirang ge babarengan Nini huma jeung aki huma teh. Kabeneran manehna ngurus huma sakitu mah lumayan we keur kahirupan manehanana. Malah lian ti pare huma ge aya tatangkalan-tatangkalan sejena anu jararadi buahna bisa didahar ku manehanana. Nu penting mah asal ulah lang layeseun kitu cenah kaayaanana Nini huma jeung aki huma nyaung-nyaung di eta pahumaan teh ngahaja manehna mah atuh nyingkurkeun diri ngajauhan batur salembur. Ayeuna para mitra dina kaayaan manehanana mangih hiji rampong anu katelah para mitra si rabok rajana rampog we anu ngawasa pasir kumeli teh. Puguh Nini huma jeung aki huma ge reuwaseun. Tapi sok sanajan kitu, bubuhan aki jeung Nini anu geus asak dina pangalaman, legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman, ningali kaayaan eta anu ngaran si rabok ngamuk teh ngambek ka si Nini si aki mah tongoy we. Bari manehanana tuluy nuluykeun pagaweanana nyaeta keur ngasah bedog. Ari si Nini para mitra harita barang geus atuh ati ngaburakeun luah ka si rabok teh manehanana ngejat ka tukang si Nini teh mung hanyakal waktosna kabujeng seep. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.